Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. ST, di ST-han ke bapak-bapak, ibu-ibu, ST. Oh, tuang ST gitu. ST! Mohon Cik Imas, aya naon? Dion, sakadang. Pade naon, Cik Imas ieu teh memanggil abdi Ceus bungsu Bandung. Hiha. Pade meser ieu teh. Mau, ya masa mau meser? Aduh. Terus pada naon eta memanggil abdi. Mas mah kur aduh nanya iya nah. Jo ST wae kieu geus ngider ya. Apaanan emang abdi mah ngiderna tamu sakieu ngiderkeun ST. Oh, eta tong abubur hungkul anu jam sakieu ngiderna teh. Tapi cek eta teh capek gitu di papanggul terus ngider dagangna. Henteu, apaanan abdi mah parantos biasa ngiderkeun ieu ST. Naon Cik Imas? Pada ngider oge ieu teh ngalondrina? Har, ngantuk atuh nih. Kumaha cenah mun emat bari ngider gitu, nyusuk gitu. Ya tuh bisa tuh hese. Kumaha si sanggungnya. Nya henteu hese. Tinggal ngangge roda terus didorong-dorong. Sapertos es lilin. Oh, weh, deh masih tukang channel didorong-dorong. Juga kada tuh kada dagang lah, gerenet dong lah. Nya atos atuh ari kitu mah. Abdi lanjut deui. ST. Nih kuatannya atas si ST ngider dagang gitu bari mau gunung di Nazira. Lanjutkan deh ayo. Tapi mun keur lanjut ke teh torojol pada di datang. Keur naon ceu? Biasa keur nyueuzeuy mah. Ayo Pak Dodi gini aduh. Ari ceu usum keneh ieu teh nyeuseh ngalondri atuh. Har, pan masa tukang laundry atuh ieu meni. Jadi lain baju ieu masa teh baju customer. Itu usaha laundry gitu. Har, gitu geuning. Aduh, meni hebat si Ece ieu usaha. Nya kudu atuh Pak Dodi pan ya teh. Wana teh independen ieu Mas teh. Geus kawin acan Ece. Har, nah itu jalannya gitu. Ya Mas mah tidak tertarik. Ya Mas mah gak bawa kabogo ya, bubuk RT. RT saha ieu teh? RT Roni, RT salapan. Har, Ece teh kabogo si RT Roni. Jadi era Pak Dodi. Ya geus lah, keku saya dibejakeun ka si Roni, bae Ece teh dikawin tereh-terehnya. Maknya si Ece teh dikawin ya. Tak kudu Pak Dodi mana kudu repot-repot Wes kada. Mios. Henteu, teu repot. Nya atos atuh abi kapal di ditu heula nya. Badannya pawargan lain. Hayu mangga Ya Pak Dodi. Nih naon Mas panggil Pak Dodi. Tapi Pak Dodi mah jeung ngomong segala meureun kata netizen teh beki Imas uraha kawin. Geus pokona eta can aya meuni. Liur aing. Meni geus teh kuat kieu Bu Erna, hayang ningali sunrise. Har Imas, kunaon ieu aya mana jeung senyum-senyum sagala? Bu Erna, ya masa panggil Pak Dodi jadi nyunyum. Tapi Pak Dodi teh nya kadon ieu cenah dek ngaranna teh dek bebeja ka bawah RT betara teh ngawin Imas. Teu balik pisan abang bawahanna nya. Har, nya alas atuh Imas maneh teh. Sugana engke pas saja ti ieu dimodelan ku Pak Dodi, pan bager eta masuk barang bere. Nih, teu meunang kitu Bu Erna, teu meunang ngarep-ngarep. Teresepan Pak Dodi mah. Jadi berena we. Lain ngarap-ngarap atuh ieu mah Imas, tapi ieu mah sugan we kitu, susuganan ieu. Alah. Kan Bu Erna, di ka mana ieu teh jeung ya kacamata Nahulu eta jeung mau kantong gede. Di ka mana? Iya, Ibu Erna teh dek healing Imas, Kak Sunan Ibu ieu, jeung ibu-ibu Nurul Iman dek nili sunrise. Sunrise? Naon sunrise? Oh iya nya, sabun anu jang gegero lain. Lain atuh eta mah sunlight Imas, putar balik. Ieu mah sunrise ieu, alias matahari terbit. Oh gitu. Tapi kira, nah indet na kieu ya teh. Pan mataharina geus tuh, geus di luhur katingali, geus terbit oge. Engke ini nama penting Imas, nyubuh lah ka ditu nama. Aya nama kumpul hade Imah Bu Enda, pan make mobil Bu Enda ya. Nya geus atuh hayu nya Bu Enda teh heula, geus ditungguan itu ku ibu-ibu Nurul Iman di Imah Bu Enda. Hayu Hayu. Ini Mas ge hayang da jiga Bu Enda healing gitu lain. Wah apa teh gawe we. Nepi ka galing.
kali-kali mah hayang giling gitu. Nggoler heula. Terbalik pisan ujung poho ieu mah. Bener, nah jeung balik deui teh. Iya Imas, buahna teh poho ieu minggu hareup hilingna ayeuna mah sakola keneh dong nih bisa-bisana poho. Buahna mi HP ieu atunya, ya. Ulah. Engke ku buahna cokotnya bagi sakola, buahna kudu buru-buru ka sakola. Ayo. Bisa-bisana di kelas. Itu terbalik pisan teh Sumarni bisa-bisana poho nih terbalik pisan. Sebenarnya dia mah. Aduh. Nih nasi HP yang teh coplok wae tukangna. Coplok kumaha hari kamu? Tuh, kaos kieu. Di, nih eta mah overbateran HP teh. Ya. Ya, casingan atau kamu teh meni pabarencar kitu HP teh. Jika keluarga aku tercerai berai. Emang hari casing sabarahan gitu Jasmine? Murah, paling cuman 30.000 meren. Akhirnya di pameran atau di pasar baru pasar baru, pasar malam maksud aku teh. Kalau kamu mau sama aku diantar, soalnya aku juga mau beli gantungan juga, gantungan HP yang kayak gini nih. Ih, lucu. Neng yang meuli. Anu kumaha wae Tante Jasmine? Macam neng, anu kawas kieu, anu karakter, terus aya anu warna pink pita gitu, banyak pokoknya mah. Oh gitu. Ada HP neng cek kamu harusnya gantungan make gantungan naon? Ya. Coba tunjukkan HP-nya. Kelas kieu. Cek aku mah HP kamu cocoknya make rantai anjing. Dih, naon make rantai anjing meni? Emang HP neng teh si Blacky, anjing Mang Ohir lain. Guys, kalian kan ngomong ke naon ieu teh? Ngomongkan iya Ica, gantungan HP. Oh, gantungan HP. Bisa oge boga da. Mana Ica neng ninggali anu kamu kumaha gantunganna? Kela gerak. Ini Di, maknya HP gantunganna HP, kumaha sih? ngebae atuh Jasmine kamu teh emang aya anu ngelakon gitu. Nya, eta ge eueuh sih. Tapi maknya gantunganna lebih gede ti HP-na. Kumaha sih? Oh, nya. Bener oke kamu Jasmine. Meni ganti atuh Ica kamu teh tong make anu kitu. Kan leuwih alus gantina. Kaos anu si Jasmine. Ya, kaos anu kieu ya. Lucu. Alus di mana eta mah biasa aja alus kene anu Ica. Di, alus ti mana? Sakitu badag gitu ge kamu mah juga kue ulang tahun gantungannya. Ngebae atuh da ini mah cuman sementara. Yang teu Ica ge udah kembali ke pasar malam anu leuwih alus tapi mau ajeng kalian. Bye. Hari itu, Koneng, kamu udah ke mana? Udah kalapa Kang Badru Ica mah udah ngajak Kang Badru ke pasar malam. Bye. Kalau Kang Badru ada di sana enggak? Meni riweuhnya si Koneng, ku anggar da. Jadi kita teh gimana Neng? Jadi nggak ke pasar malamnya ini teh? Teuing Min, Neng tuh boga duit Bulan hareup atunya bebas bapak Neng ngirim nya. Bulan hareup geus ewe atuh Neng pasar malamnya. Kan minggu enak terakhir. Ya, kumaha atuh? Minta we atuh kamu teburung di vere meureun. Pasti mau amene Jasmine, karena kamari aya masalah anu tenda teh geuning. Mun Neng minta duit pasti gitu disiksa badag. Terus gimana atuh? Mau jadi aja ini teh? Nya. Neng buka ide. Ide naon? Kala gerak, kok Neng bejaan. Iya bener gitu. Sayang jajan kasibun, gesebel teh jajan. Udah siap belum? Maknya jalan-jalan dengan godoblak sebelahku, kiri kanan melaju tanpa batas. Maknya jalan-jalan dengan sepatu rodaku, roda-roda bala-bala. Har, si Buna kita jualan gini. Aduh sasapu. Buna, teu jualan ya? Maknya, entah mak Neng diburu heula, soalnya segala naik ayeuna teh barang-barang teh, bahan-bahan teh segala maknya. Naon anu naik Buna? Rarasaan jengkol mah sarua anggar hargana Lain jengkol mah Neng jengkol mah anggar 40 sakilo Maknya anu naik mah ieu teh bensin.
Oh heeh, bijana cenah bensin naik jadi sabaraha ayeuna? Jadi 16.000 maknya maknya atak buna teh bingung ke pasar teh ieu teh soalnya ongkosnya kan milu naik kan maknya Heeh nya pasti pisan eta mah ngaruh kitu kana harga ojek mah. maknya naon da buna mah teh naik ojek ieu ka pasar oge Terus naik naon atuh? Angkot? maknya maknya mani emang orang teh cicing di kota ieu naik angkot paling cicing di lemur jalur angkot buna mah naik delman dia ka pasar teh. Oh, delman. Tapi nah, delman ge milu naik, emang kudu nginum bensin atau kumaha ieu teh? Jeung milu naik segala. nya eta mah ne urang ke teu ngarti yo teu ngarti ka jelema-jelema nu ribut maknya bensin naik ongkos delman ge naik yo buna ge bingung eta maknya. Heeh, nya eta beunang nih riweuh teh nya. Nah, ini gaya ya boga kursi tamu ya. Ini gaya. Maknya, nya kudu atuh mah neng, maknya mah neng hungkul anu bisa gaya teh, buna ge bisa yo. Jadi urang ngopi we yo ayeuna mah make ieu kursi tamu buna. Maknya, Emang aya opi naon kitu beuna? nya teh nya mah neng, nya satu kubur tangan heula nya, sugan ieu dahareun ieu nya aya susah sesa kamari lebaran maknya. Heeh, sok kumaha maneh ditungguan di dia sok. Cuk, sekarang mah kamu balik neng, pokoknya mah nanti aku akan datang ke sana sesuai aba-aba kita. Oke? Cuk, balik. Oke, Min. Kenahan oge nya dari dia. Tapi panas bade mah pindah akan yuk. Nah, kan ieu dia mah. Assalamualaikum, Neng Uwi. Waalaikumsalam. Kadon cicing emang asup ke jero sana. Dedenya geuning. Mah, aneh ada ngomong sesuatu Sesuatu naon emangnya seneng Neng juga anu penting segala ya. Nya penting sih cek Neng mah. Sok atuh omongkeun ari penting mah. Ya, Ibu Dewan ngadengekeun. Nah, kan kita teh ada ieu mah ada kenaikan kelasnya. Nah, kita teh kelas teh berusaha untuk memberikan kado gitu ke wali kelas teh. Ya, gitu. Geus duit deui wae. Hanas didengekeun ku Ibu Dewan. Emang sabaraha atuh ieu teh? 50.000 mah, 50.000 seorang. Meni loba-loba teuing ari maneh emang rek mere naon ieu teh ka guruna? Teuing can apa sih mari naon mah karek naon teh karek di iuran 50.000 gitu anak-anak teh dirembuk can dieukeun rek mere naon-naon mah. Meni loba-loba teuing 50.000, 50 kali sakelasnya geus sabaraha atuh? Meni 5.000 atuh lah. Nya teuing atuh mah soalna pokona mah iuranna sakitu ewang we. Da geus dieukeun sakitu 50.000 ewang gitu. Naon 50.000 meni loba-loba teuing iuran ka guru mere 50, mau 5.000 ka harti naon saurang mere teh. Wah. Kumaha atuh amun kitu mah nya neng teh milu kudunan. Kamu neng teh dituliskeun kumaha kata ngaran neng hungkul eueuh cenah yang memberi kepada ibu guru teh kumaha. Nya tinggal tuliskeun nu nuliskeun mah atuh ke Neng Bintang Kejora 50.000 kitu atau 100.000 kitu. Kudu pinter politik ya. Si mama meningginya pergi 50. Hai Neng. Hai Jasmine, untuk pertama tanyakan ka si Jasmine. Mau tanya apa ini teh ya? Bener eta teh Jasmine, dipenta iuran jang ka wali kelas mere ieu kado. Oh iya Mama Neng, kita teh mau ngasih kado ke wali kelas. Nah, iurannya teh masing-masing 40.000. Nah, 40, tadi jek si Neng 50 cenah. Mana nu bener ieu teh? Si Jasmine mah maksudnya teh 50.000. Tapi kan Jasmine suka bayar uang kas. Nah, jadi bayarnya bisa 40.000 aja gitu. Terus kan sini mah nggak pernah bayar uang kas, jadi bayarnya 50.000 gitu Mama Neng. Oh gitu. Nah, terus Neng mana mah tara bayar uang kas ieu. Jadi pan bayar uang kas mah beki saeutik mayarna meureun. Hari tuh pan mama kur bayar 10.000 kan Neng ge lamun Neng bayar uang kas engke Neng jajana kurang. Pan jajan mah teu meunang kurang, bisi kurang giji. Maneh ngan jajan we jeung jajan pagawean teh. Nangis atuh engke kumaha bere duit teh lah. Iraha terakhir merna. Ayeuna nya Seneng, ku angger mana mah geus durak-darak kieu teh. Teu suka na mama. Emang ngedadak kok Mama Neng, soalnya baru diomongin tadi. Oh gitu Jasmine. Nyangga satu kayak tungguan lah si bunda kerja sesuatu ya dahareun. Kaku mama cokot duitna tungguan heula. Iya mah better naon konengnya tungguan dia. Ya berhasil. Bisa-bisana ieu Bu Erna poho sakola. Aduh, inget kana healing we jeung healing. Alas ya Ibu Erna kumaha atuh? Gagal dong rencana namun ka dieu mah. Aku pulang dulu ya. Bye. Atuh si Jasmine meniri weuh. Ini beutong gitu. Hah? Si Jasmine kunaon aja ngabartek sagala ya teh.
Mama Neng, karena dia di dinya. Biasa we keur nongkrong Bu Erna. Bu Erna, we dia sakedeung. Mama Neng ada menanyakan sesuatu ya teh. Alah, nanya naon ieu? Eta tukang sayur ini. Terbalik ieu mah. Lamun si Mama nanyakeun ka Bu Erna, kan rencana Neng gagal atuh. Naon ieu teh Mama Neng? Iya Bu Erna, ari murid-muridnya bener eta di tangga dok awal kelas. Henteu Mama Neng henteunya. Neng cik si Neng mah cenah kudu wajib eta mere kado ka wali kelas teh. Naon da Neng mah teu ngomong wajib ari Mama. Gandeng maneh cicing heula. Jadi bener teh Bu Erna ieu teh? Henteu Mama Neng, malahnya mah teu meunang ieu ku kepala sekolah ge. Apalagi sok aya guru nu sisirikan, sekolah kan teu kabeh guru kabere. Jiga Bu Erna pan, Bu Erna mah ieu tara kabere. Jadi mana teh bohong ya teh si Neng? Henteu naon ieu? Teu salah deui? Iya. Nya di ka mana-mana si Neng? Diajar Uniko mana mah kolot teh, si Neng. Mau nyang naon eta rariwah? Har, Bu Erna geuning. Mana Mama Neng mah? Eueuh ka ditu. Keur budak si Neng. Biasa anak-anakan. Neng dia udah gusubala. Sok sia si Neng. Ka mana-mana? Meni teu kuat ke si Neng dia. Iya mah rasat. Jadi Neo. Neng cik si Neng cenah kudu mere ka wajib kelas. Di laundry atuh. Ibu-ibu Gunung Jati. Ayo nu kumaha we kitu teh Jasmine neng ngemali oge. Naon sih?